Kemana Ki? Eta rek kadinya Neng. Mampir Ki. Naon si Aki ka dieu? Lah, tadi tuh tak mampir. Oh, dah Ki. Aki, ulah buru-buru dah harna bisi kasok. Kayak abdi nak cai heulanya. Minta sama kopinya. Neng, ulah ada baceng gulanya. Loh, mana kopinya? Ih, gulana seep. Cai herang bae nya. Ulah tuh Neng. Terus kumaha Ki? Mau atuh gulana kali itu. Mohon atuh Ki, abdi bade meser heula gulana. Is, di mana? Iya, tas meser gula di warung kangge Kidoyok. Hah? Kidoyok? Tuh aya di rompok abdi. Waduh, Hayu atuh mampir sakantenan ka rompok abdi, Ceu. ih, embung Is. Hati-hati. Hah? Hati-hati. Naon sih maksudna si Ece? Mangga Ki, kopina. Mohon. Diinum heulanya Neng nya. Sok deh, ono kuminya lira. Kunaon Ki? Bade ka mana Ki? Aki-aki malah sare tegeraheun. Naon Is? Mampir Ceu. Ih, embung. Is, kahade, hati-hati. Naon sih si Ece teh ngomong bae hati-hati. Dah hageu bae. Nah, oleh Neng. Tempe Ki. Bade. Bade atuh. Hup. Ih, malah dibeakeun. Nyaho Neng. Henteu Ki. Mangga ngiring raos. Anggap we buminya lira. Oh, bener pisannya Neng. Bade ka mana deui Ki? Tenang Neng, ieu geus dianggap imah Aki sorangan. Oh, monya Ki.
Loh Ki, naon eta? Iya bener, sertifikat imah iya neng. Mohon leres Ki. Jadi iya geus dianggap imah Aki. Ayeuna wayahna si neng kudu indit imah iya. Aki rek mandi. Kumaha sih si Aki? Ki? Ki, kumaha Ki? Ki? Ada si Aki. Kumaha ieu teh? Ih, kumaha sih si Aki? Kumaha sih? Si Aki, Aki. Kumaha si Aki? Aki. Is sing sabar is sabar geus aya nama wilu wae ka imah euceuk Kamana? Terus imah kuring kumaha? geus lah is teu naon sing sabar euceuk oge geus kalimitan imah sarua ku si Iis Geuning sarua, emang kunaon? sarua ku si Aki Hah? Ku si Aki?